Ieu cabe alhamdulillah Gusti. Aing mah ieu teh panen sakedeung deui ge. Mending geus mending juga strawberry cabe uing mah. Aduh. Goblok teh kaget embe. Nya deng hirup dipikir-pikir mah nya sing dinten teh ge sawah maloba aing teh lega atuh sakieu mah cek kasarna atuh plak cabe meureun aya 3 tangkal ge meureun kapake 3 bulaneun mah moal kalaparan teuing ku cabe-cabe teuing mah uing ge Mas di mah aya keneh 4 gram mah kitu Mas. Mana uing ge sebagai warga atau warga Republik RI teh meureun santeuna uing ge deuleu batur sibuk marotokopi KTP kakak yang bantuan sosial aing ge atuh sarua wargana butuh masih dinten teh ge sanajan cukup santai aing ge henteu munafik cukup di imah tapi pan aing ge meureun selaku warga cek urang ge meureun santeuna sakuluna mah uing ge meunang. Emang hirup teh adil ih. Sok bararingu. Si Sarki tadi kadeuleuna mah mamawa karung. Terus di kalurahan, sigana mah beas dibere si kede sirit mah da. Beas. Teuing RT ieu. Urang mah curigana ka RT. Sieun. Kena dulurna jeung si Sarki. Aing mah ai batur mah deng teh. Aing sanajan beunghar ge butuh aing ge bantuan. Ting si Roman ya. Nanyakeun aing makasih Roman ya. Sok serba salah hirup teh Allah teh. Salaki da boga salaki ge da. Lamun teu bisa nyugal makeun aing unggal peuting mah da ku aing geus di balem boga salaki kos kitu mah. Dina segi perekonomian wungkul manehna mah teu bisa nyugemakeun kawin teh. Aduh, ya orang masuk tak habis pikir nih. Kunaon gitu si RT? Apa can kadata orang teh? Atau emang aing mah teu meunang gitu? Cuman lamun teu meunang, aing salah apa? Dosa naon ka manehna gitu? Darasaan mah aing teu nyieun masalah. Boh di lingkungan warga sekitar atau nyerikeun hate si RT tara. Cuman aing beuteung didata si RT. Aing lamun panggil jeung salaman mah ku aing diajakan demo sia ka si RT rek nanyakeun ku aing mah cek kasarna aing masih dibere dina leutikna aing 10.000 kitu ye bantuan sosial ijazah sia 10.000 bet atuh alhamdulillah ai mah baca bahasa acan RT ih dika sebeleut jadi RT teh kadang-kadang padahal mah nya masih tiga aing mah teu loba omong we ka warga. Mana teh giran aing tengah peuting sok ngechat. Sok ngeureuyaan ka aing sarwana jeung si Sarkil. Tapi giran bagian anu kieu mani tutup telinga kabeh mah cara roek ka aing teh. Ika sebeulna jalma. Ih. Padahal nya coba lamun ku aing diwawarkeun si RT ka pamajikan aku aing ka si Juleha. Ya salaki sia teh sok nggoda ka aing. Meulian pulsa teh khusus jeung ngebela ka aing. Cak-cakan meureun segala rumah tanggana. Tah sabaleun giran aya piduiteun. Aya turun ti luhur. Kok aing teh kana aing rakyat leutik. Sabaleun teh. Sisir teh da biasa masuk lewat si RT mah kita balik di sawah. Teka sawah juga nguruskeun duit meureun si keek mah. Ih, kadio, RT, kadio. Saha atuh saha? Sia mau beas kadio sia. Ya. Kadio.
bener. Kesempatan di ku aing laporkeun sia ka warga penggelapan eta mah. Bener. Iya sia. Kau dibejak sia jeung aduh, eta mah asli karo. Jangan eta mesti beas. Dalam bentuk itu mamanya bahwa beas kasalah. Ku logika we. Bisa. Silakan cek ku aing mah. Sisirnya. Sia. Beak cek ku aing mah dilaporkeun ke pihak berwajib. Ka dieu saya teh kehe. Nah, ka dieu. Ya di saung aing. Siapa aing mah sok sia nyanyi heula teh sok sing geunaheun nyanyina sia Penasaran aing si Ijah. geura ka dieu ih Aya naon? mending geus kangen urang ka RT lempang teh mah liwat ih klek nek bae sesaletik sia Waalaikumsalam. Sok kalebet sini. Masuk, sok. Tuna deh didinya, tuna. Sok. Lain bantuan atuh nah. Teh Ijah. Anti aing menyekolan kalar itu mah. Apa naon si aya? Apa? Ting. Sarua teh teh apa? Teh usaha. Aduh. Sehat Ijah. Sok nanya sehat ka aing sok arayu maneh mah RT. Aing nyaho eta teh dina jero karung teh beras rakyat. Ih, panasaraneun. Pamali RT sia teh kikituan. Berat ieu geuting usaha. Beas-beas di saha. Jatah rakyat dilebok ke sorangan dikeun kanu berhak ka aku. Sok dikeun. Ieu teh pamanggih di ditu di jalan. Keur kieu mah maneh ge nyaho sifatna jaga mah kos kitu. Ijah. Dikeun kanu perlu. Ya, ngagoroan ka dieu teh aya naon? Aing mah rek ieu arti aing teh rek nanyakeun ka maneh RT. Teu mah bebeja. Geus cukup RT da sebagai RT anu bisa dicekal ku urang teh sebagai kewajiban RT. Kolot lembur. Bener, kewajiban RT eta mah. Uing teh salaku warga. Meureun RT ge nganggep warga keneh ka uing teh meureun nya. Bener. Heeh. Tanya masalahnya. Aku teh Tara RT sok ke aku teh tengah penting sok ngeureun ngechat ya cuman yang masalah nama gitu nu jadi pertanyaan uing menjadi pertanyaan uing ya Pak RT nah uing salah keluarga di RT ai batur mamareunang nya uing teu meunang sok kurang kumaha uing coba tidak kieu ja geus puguh maneh mah disebutkeun masing salaki tapi hayang gering ge hayang kana bantuan mah aing ge atuh taneuh loba da meureun kabeh ge kudu kadata gitu. Nah ieu uing can kadata apa emang uing teu kabagian ya carita nama ti dituna nama kamari urang nanyakeun mah ka desa teu kadata we da lain iya lain can kabagian itu teu kadata da soalna mah kieu hayang turun jabatan jadi RT sok minta didata kumaha nya ieu teh bingung mun ayeuna urang ngalapor deui ka desa mun aya lelesang mah teu naon-naon masalah lelesang mah ku aing gampang saul apalin si Sarbus be Bapak teh salah kita saha? Toy, ijah aya datana. Kabagian. Heeh. Kabagian. Kan saware-saware. Ih, saware-saware kumaha? Saware diakan ku RT, saware jang rakyat gitu. Tuh bisa ieu ge nu batu. Iya, cuma teh dua andi sawar gitu saha. Dibijakeun. Jaga dah. Si gitu. Di lapang atau inisiatif atau kumpulkan di lapang bruk di lapang desa dirinya
Tah mending kemah di ijamah diantar we khususon ku RT. RT memang yang naik perkara hayang we deketan aing kumacarana gitu nih. Iya. Apa iya sawah dia usaha Naku sok nyanyahoanan si RT sama batas eta teh kebelah itu nah temen nu belah itu tuh memang amban iya manu aku kene ka dieu teh. heeh tuh memang amban nu belah gitu heeh dah teh sing nyaho ya kana olahan wilayah penduduk Ieu teh sugan teh usaha gitu. tuh memang amban belah ditu sawahna Ieu teh ijah ieu. iya ija tah aing ieu teh ti karuhun Geus aya kitu mah. sebenarnya mah sawah aing lega eta dijakeun mah Matak isukan mah ka desana mun geus bagian dari sepugu aya datana mah diinget-inget teh ai salaki entuy mah entuy bener. heeh ya Saha ngaran entuy aduh. saha deui di lembur urang ngaran ijah pamajikanna entuy gitu Entuy. ih Urang mah nating atuh eta boga salaki ngaranna entuy. Ye, Jawa. urang Sunda mah Ahmad, Doni, Dodo. Orang mana? orang Jawa ai lahir nama RT Oh. Geus aya nama kitu bae. Nya, ja. mohon Meren jang maneh mah khusus. Oke, jadi antar ku RT. Kitu kaditu cai mah. maksa-maksa teh mah RT ke paling dibere mie ayam Mang Heru di jajanan Mun we sugan we si Sargus sirikeun ka aing. dah paniatana kan Da saingan mah kudu tetep kudu saingan ya. kemana kieu Di luar main, di jero imah ya pamajikan gitu. Itu si Sarkil. Aduh. Kita teangan kok aing itu tadi. Oh, wae. Juga usuk naon itu? Kalang usuk nu kitu cenah oya kieu. Dahareuna teh kunaon itu? Cacing. Mah cacing panjang kitu. Astagfirullahaladzim. Bener-bener si Sarkil. Oh, usung. Kok aing ngabejakeun ieu? Alah, aing usir ti isuk meluk itu kawaya kieu. Laukan. Padahal di dia teh lauk teh gelolo deui teh hampir 1 kiloan di dia teh lauk biasa nu aya na ieu. Wow. Tapi ieu nepi kawaya kieu menang-menang. Aduh. Ek menangna iraha ya aing usir di dieu. Sarkil di teteangan Ai manajer ka dieu aya naon ek naon? Ya, ngomong penting ya. Kamu naon? Lain mun si kanu dieu kitu mah. Iya. Hah? Ek ngomong naon? Tadi aing papanggih jeung eta si Ija Di mana? di saung jeung Pak RT lah teh cabul. Lah, nu bener. Di saung eta teh Eta lain eta kumaha ka sini kenalan di saung kenalan. di masa. Kau tadi man di mah. Duh, Betul. aing teu percaya gas ya. Biraku si RT ini pacak-pacak di saung. Jeung si Ija bener. Heeh, tadi saung teh mah amban. Tadi dinya heeh. Jangan Teu percaya aing sia mah wadul nya. Sia mah sok bawa wadul. kita tadinya lewat kadinya teh sakedeung. Hah? Di tempat-tempat teh si Ija aja teh. Ya bener si Ija jeung Pak RT. Lah. Eta ku sia ditembukeun lila teu. Lumayan Iya. sih, lumayan lila. Eta naon wae keur kumaha wae ku sia kacirina. Ngomong, senyum-senyum gitu anjing. Curiga ceng. Lah, sia mau dijieun bebar. Soalnya teh lega di. Sia mah dijieun. Ih. Teu percaya aing ah. Percaya. Heuh. Yo song kali itu Ya, ayeuna. pokoknya mah kieu teu percaya nama nu ngaran si Ija heueuh. Heeh. Lindeuk Japati. Percaya yang pertama.
Kamu ku si RT. Ku aing hese. Tuh si Daniel si Hansip belum. Sarua si eta ge, tapi hese. Atuh kamu ku si RT. Si RT mah ieu berpangkat di masyarakat mengadaikeun. Tak aing teu percaya. Pak eta mah si Ija ge angger Heuh benang ieu. aing asa teu percaya ka maneh aing teu percaya bener. Si Ija teh teu meunang eta nanti bantuannya. Hah? Bantuan teu meunang bantuan si Ija teh Pan. Heuh Betul. Kemarin teh Tapi tinggal kieu. ulang-ulang. iya tapi kieu kan da ieu model nu ngaran jalma nu ngaran jalma aya lemahna gitu bisa kumaha ieu na oge aya lemahna. Tapi urang jadi penasaran oge penasaran jeung sia di kacamata geus kumaha culun. Kubu dedelean itu tuh. Ye, aing ogenan bisa aing rada percaya ka maneh. Percayakeun, percaya. Kudu atuh. Heeh. Pokona kieu ieu. Heeh. Da si eta mah sebenarnya masih eta ieu. Heeh. Paman geus di kieu mah. Pasti eta. Ngan si dana meureun aya non aya kahayangna gitu. Teuing lamun aya kahayangna pada cek maneh tadi temenanan. Tunang eta nanti bantuan. Heeh. Jadi keur ngaleleueur ka si RT supaya beunang. Nyaho lamun kitu mah. Oh, kenaon-naon gitu. Heeh, ta eta mah teh nyaho aing masalah eta mah. Usah sahat. Ngan sakanyaho aing nu ngaran si Ija hese Linduk Japati pokona nama. Si eta mah Linduk Japati. Pokona mah Yo aing geus sabaraha ku si eta. Ku aing duit di transfer. Diajak janjian di kebon. Eueuh datang. Si Ija wae atuh ngolo duit hungkul si Ija mah. Heeh, ceu aing ge. Babanguk kitu ada pinter golona nama euy. Nang ting tah ka Pak eta mah. Nyaho talamun kitu. Tapi da urang asa teu mungkin euy. Asana mah gitu perasaan mah asa teu mungkin. Nah lamun nya bener si RT beunang. Heeh. Sarua kieu na. Stres sarua. Emane kenaon tuh eta? Aing teu musik ieu lah ieu. Aing teu isuk musik di dieu teh galana laukna. Dek kumaha? Sakiloan, sia mah sakiloan aing meunang 6 kilo kamari teh dieu. Eta naon eta? Useup. Eta kunaon eta? Useup aja. Astagfirullah. Siapa? Percaya aja. 6 kilo aing kamari meunang. Anu mah Jeler 6 kilo. angkat eta soang kasih Ija lah. Hah? Makasih Ija soang buktikeun ku aing yuk. Lamun sia bohong ku aing sia dicecepkeun di sawah bae. Beut hayu aing. Hayu aing main gen. Man, jeung aing ini. Yo. Tapi lamun sia bener, Heeh. berarti bener urang ka maneh percaya ka dituna. Lamun sia ayeuna ngabohong, ku aing sia dicecepkeun di sawah. Hah? Yuk. Bae. Bae lah. Man, ku aing jeung aing indir. Nya teh lah. Man. Yuk. Bahekeun ke balik aing ka dieu deui buat menang. Mana sih, Rit? Tuh. Lah, Ayo kan tuh. mana? Tuh. Jumpa eta tuh. Wah, si gede buah-buah keur ngaraon eta. Aing jadi curiga ieu mah euy. Asa perlu disorobot ieu mah euy. Ya kudu ieu mah. Kudu ieu mah. Man, ayo ini ayo. Gua goblok si RT. Ah, bener. RT cabul kieu ke cara nama euy. Edan si RT ku aing. Man guat. Hah, goblok si RT. RT, Ija. Astagfirullahaladzim. Eta. Teh sebelu aja sianya. Ija main di kolot-kolot. Aduh. Dikarot aduh. Jeung deui eta RT, aduh. Cik ieu kumaha hukumna ieu kieu bieu. Dibari di sawah-sawah cari cenah paduduaan. Cik kumaha ieu. Ieu mah. Kata ubat deh. Atuh pengarena kumaha apa ngadengan aing Itu. Simbut segala. aya simbut segala rupa. Sarkia sabay ari iya ai babasaan ulah kos ieu teuing. Iya, Saya budak wae, saya kolot wae. Geus gandeng injal lah. Iya. Dengekeun ku sia.
Berarti aing percaya anu ka maneh heuh. Kedua tuh eta mah. Tah boga warga nu kieu teh RT teh perlu dieksekusi kali teh. Tah, Motong pembicaraan ya saya tahu. si Erek dikumahakeun ieu. Sok dengan alasan Lapor ke si Hansip apa untuk maneh? Can euy. Bejakeun ka si Hansip. RT ngomong jelaskeun. Jelaskeun RT. Yeuna naonan ieu? Jelaskeun. Roman Di saungnya kosong di ulah salah di ulah salah Gandeng mah teh gandeng. Geus puguhnya kumaha kaciri teu cari keur kumaha. Tadi kumaha kaciri ti ditu keur kumaha? Cekelan tadi mah. Oh. Hiji ija. Kumaha tah? ulah salah sangka heula. Gandeng teh gandeng tuh. Ya, ieu mah wajib dilaporkeun kaya kieu mah. Kudu ieu mah. Dia bejakeun ka si Hansip, kasih kasih Daniel, kasih Kudu pasti ngek yang balikna. kudu dilaporkeun sia. Bung Nyaho. Ya Allah. Jadi ieu mah masalahna ieu kumaha pangcari cindi dari ieu. Iya, si Ijah teh, aing teh tadi teh tah memanggil ieu marukan memanggil beas. Ieu, tas di desa nyebutkeun marukan memanggil beas lain cik aing teh dimejakeun. Ceng teh pamanggih ting usaha di jalan. Nah eta kumaha pangaja di area di dieu aing teu Di gerowan. Di gerowan ku aing bohong. Ya si Roman ya. Si Roman ya penyebab nama sebenarnya nama. Sok nitnahan ka Ieu batur. wajib. Wajib ieu mah euy. Solingan ya. Wajib Si Ijah dilaporkeun. teh, ya sargeus Roman ngagerowan ka aing teh. Ka dieu RT cenah aing kunaon pangna teu kabagian beas. Teu kabagian beas. Kita bagian Punten, bantuan sarki. Aya kitu mah. Nah, da si Sargus mah meureun jiga nama aya. Ada teh. percaya aing mah. Kadua leutik meureun ieu mah. Percaya teu ka mah? Teu aing mah. Percaya aing mah. Sarwana sekarang mah. Benar. Ieu RT maneh teh seorang pemerintahan. Ya, cik kudu nyontohan ke masyarakat. Ulah kikieu lah. Adi ya jadi RTT. Aduh, Ieu aya RT hate mah. wing di kieu teh ih. Cik, jeung maneh deui Ijah. Sarwana maneh ge. Hah? Sarwana beas. Sargus, Roman, aing mah digerowan ka dieu. Ngajelaskeun pada teu dibere cenah aing beas gitu. Ai batur di barere. Nah, iya kira. Kunaon pangna masalah ngabicarakeun masalah beas kok disaung paduduaan. Pan uing mah keur erek panen cabe tadi nage ka dieu oge. Dah. Nah, keur ngobrol teh datang Cek aing ge, ya Ijah sia urang ngagerowan aing ka dieu. Tadi nama Alasan bener alasan kayak kieu mah. Geus aing curiga kieu mah. RT lamunnya bener maneh kieu. Coba ka aing SMS bagi-bagi atuh. Ih, dah kumaha. Coba bagi-bagi. Ulah sorangan wae Anu paling tadi nama aing teh ek balik ka ditu sugan we engke giliran marane gitu. Ulah ku sorangan bagi-bagi atuh. Aduh, teuing. Ai sarua jeung pada hajaran balik. Kumaha? Era jeung si RT hayu balik. Era. Iya, Siapa duduaan di dieu ngerakeun. Betul uing mah cek uing ge sarki. Aya ngomongkeun masalah ieu pemberian ti pamarentah. Melepeas teh seratna. Hareupeun aing bisa wae masalah nu kitu nya ngomongkeun. Cicing atuh ada cicing bercadak. Ngomongkeun sananya bak sia di dieu. Aing ngerti nyabak-nyabak. Sudah bisa Balasan sih. Arapa di cara besar kieu mah. Anu kieu ieu teh biang gitu ya. Ya sargeus da aing mah geus puguh teu salah heuh. Ka mana ya? Ka mana? Udah paling cenah tadi minta giliran. Aya mah balik. Ya atuh ya panjang kaya. Ya aya yang tema ya. Ya teh ya. Lara register aing. Ya sarki yang tema ya. Pesek ya. Oke. Ya, biasalah guyon. Atur nuhun lah. Bisi aya anu ka sini begitu ieu kampuran. Da ieu mah karena bisi dina aya non anu dina masalah itu gua ya kelihatan Ini bapak teh mah. pas ada bisa bawa ieu tos maghrib. Asal. Oh, ada. Balik salat asar aya tuh nah. Istirahat capek. Insya Allah biasalah 4 atau 3 harian nya kinya di uploadnya. Gitu. Di Ijah digerebek.